can ngaturkeun nuhunnya ieu teh ka Bapak pengatur waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanan tuangan anu parantos disayogikeun nya Bapak Ibu sadayana. Sim kuring ada di dia insya kumargi ieu teh suantena nuju kasandingan Dewi Persik. Kadang nya rada karyanya rada mararah kamari mah teu ayaan ayeuna mah rada leuheung. Alhamdulillah janten tiasa ayeuna tiasa patepang sareng ibu-ibu sadayana. Sebadas tanya kolong teh kana waktu sayu ieu acara urang kawitanan lagu ti payun Neng Gelis Aa anu kasep mangga ngadeg sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Gelis anu ti enjing geus teteh abi deg-degan. Aduh ya kumaha cicing. Oke jadi. Geus ampun teh. Alhamdulillahirabbil alamin Gelis kasep anaking parantos kasakseni ku urang sadayana kulawargi hidup anu mana dina waktos tadi hidup duaan alhamdulillah ayeuna mah parantos sah janten suami istri. Ku kituna Gelis kasep anaking mapag hidup ayeuna mah bade rumah tangga ti kawit ayeuna mangpang mama sareng bapak araya keneh alhamdulillahnya geura suhunkeun dihapunten tinu janten mama oge suhunkeun pidu anak tinu janten bapak. Sok langkung ti payun mangga Neng nyaketan ka mama Neng, Aa nyaketan ka mama Aa. Diesun tangan mamahna Gelis kasep anakna. Neng, Aa, tah ieu mama hidup anakna. Jalmi anu pangseueurna jasa ti kaun masih keneh osok nyesahkeun mamah wae. Ku kitu sehat panjang yuswa oge geura suhunkeun pidoa ti aranjeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Tina sugri kalepatan di kabungkur ngamomongan subhanallah walhamdulillah jungga mama ikhlas ridho pisan di dunia rawuh akhirat amin ya Allah. Aa kasep anu salajengna ramah hidup jalmi anu tara ningalikeun kanyaahna tapi percantan dina tungtun jalma beunghar anaki gerapen tapi doa ti anjeunna pamugia hidup duaan tiasa mendak hirup kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa kelepatan ros abdi teh dosa anakna Bapak hatur nuhun kanggo sadaya kanyaah Bapak kanggo apa salami ieu sing janten wasilah keselamatan kesehatan kanggo sadayana Bapak sing sipa pamugia abdi tiasa mendak hirup kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis Aa anu kasep alhamdulillahirabbil alamin ti kawit ayeuna dugi ka engke jaga sepuh hidup parantos nembihan aya anu disebatna ibu kaliha rama mertua ku kitu rama kandung hidupnya kita oge mamah sareng Bapak alhamdulillahirabbil alamin ayeuna mah putra putri mama buah ati kembang sukma anak ibu buah hati bagja duaan di rum arum kiwari hidup rarabi cekap Gelis kasep malah ditangkep mamah bapana sasarangan subhanallah walhamdulillah ujang kasep Bapak nitip si Neng ka hidupnya kitu oge Neng sing runtut raut rempok jodoh anaknya amin ya